eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jadi ujang percaya yang ujang mampu menanggung setiap perkara anu datang ti Gusti Allah teh lain ku sabab ujang mandang kana kapasitas diri ujang sorangan, tapi ku sabab ujang mandang kana kapasitas Gusti Allah Subhanahu wa taala, kana rahmatna, kana pitulungna, kana kamahaanana anu ala kulli syai'in qadir, bi kulli syai'in alim, bi kulli syai'in muhit. Dalam ujang ucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dina kaayaan batin anu saperti kitu kakara ujang teh sidik benar la haulana teh. Sedangkan sabalikna teh eta ujang percaya yen ujang mampu menanggung setiap perkara anu datang ti Gusti Allah teh sabab ujang mandang kana kapasitas diri ujang anu menurut pandangan ujang teh berpendidikan, berilmu pengetahuan, berkeahlian, berpengalaman, bermodal berjaringan, berpangkat berjabatan jeung sajabana. Mangkanu saestuna ujang teh geus mandang kana kaapesan diri ujang sorangan, kana keterbatasan diri ujang sorangan, kana kalemahan diri ujang sorangan. Tah lamun ujang ucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dina kaayaan rasa batin jeung pandangan hate anu saperti kitu, mangka ujang teh kidib bohong la haulana teh. Sabab teu sinkron antara ucapan bibir jeung kanyataan batin. Dina bibirna mah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi nu tajali dina rasa batin jeung dina pandangan hate mah kaapesan diri, nyaeta kaapesan diri ujang anu dibungkus ku keangkuhan diri, ku sangkaan diri, ku dugaan diri, lain mandang kana kamahaanana Gusti Allah. Jadi ari jalma nu geus musuh ka Allah menyebut la haula teh sabab hatena geus mandang kana kamahaanana Gusti Allah, teu mandang ka makhluk, teu mandang ka batur, teu mandang ka dirina, teu mandang kana rarangkeun kana atribut saperti nu tadi. Tak bedana jalma nu geus musuh jeung can musuh mah sebagian di antarana teh kitu. Jadi sok sanajan kalimat nu diucapkeunana mah sarua, tapi ari kanyataanana mah berbeda-beda jang. Ari nu usul mah ngucapkeun la haula tina apes jadi jaya, tina jaya makin jaya, sabab bener la haulana, sabab sidik dirina. Sedangkan aing teu usul mah sabalikna ngucapkeun la haula teh tina jaya jadi apes, tina apes beuki apes, sabab kidib. Itu ilustrasi eta mah maya kaharti ngan moal bisa surup kana eta hakikat la haula lamun ujang can nepi kana hakikat bismillah. Maka dina setiap ngamimitian amal perbuatan ulah poho kudu bismillah. Bismillah ge sarua eta teh kasep kana kalimat pokok nyaeta kalimat dasar anu jadi pakem kerja jalma anu ariman ka Gusti Allah. Mun diterjemahkeun kana bahasa ujang mah bismillah teh kalawan jenengan Allah atau dengan nama Allah. Jadi didinya Allah abdi, Allah saya,
eueuh aku. Kalimatna lain saya menyebut nama Allah tapi dengan nama Allah. Naon artina? Artina nalika ujang ngucapkeun bismillah mangka nu ngaran ujang kudu eueuh. Eueuhna nyaeta eueuh dina rasa batin jeung eueuh dina pandangan hate. Ari eueuh dina rasa batin ngandung harti teu karasa ku rasa batin ayana ujang. Nu karasa ku rasa batin lain ujangna tapi nu kagunganana nyaeta Gusti Allah. Naona nu karasa tidak nu kagungan teh di antaranya nyaeta karasa irodatna, karasa kudrotna. Nyaeta irodatna jeung kudrotna Gusti Allah. Sedengkeun ari eueuh dina pandangan hate ngandung harti nu ebreh dina pandangan hate ujang teh lain ujangna tapi Allah. Naonna nu ebreh? Di antarana nu ebreh teh nyaeta pitulungna rahmatna kamahaanana Gusti Allah. Sabab kadinya ujang muntayangna ka Gusti Allah wungkul. Contona nalika leungeun ujang komepang migawe amal-amal soleh, migawe amal-amal ibadah, nu ebreh dina pandangan hate ujang mah lain leungeun tapi pitulung Allah. Jadi mun ujang ngucapkeun bismillah tapi nu karasa ku rasa batin jeung nu ebreh dina pandangan hate lain Allah tapi diri ujang sorangan, mangka hakikat nama ujang teh can bismillah itu. Kusabab kitu ingat-ingat ku ujang di mana ujang ngucapkeun bismillah mangka nu ngaran ujang kudu leungit. Sabab dan nu ngaran ujang mah hakikatna teh eueuh. Jadi wujudna disebut wujud arodi, nyaeta wujud anu anyar anu diapit kudua Adam anu hakikat nama eueuh. Sabab kena kuruksak kena kumusnah ta wujud ujang ayeuna teh lain wujud hakiki. Ari wujud hakiki mah wujud anu mutlak anu kekal, tekena kuruksak tekena kumusnah. Disebut eueuh sabab ngaran ujang mah ngaran arodi, nyaeta ngaran anu anyar. Aya ngaran ujang teh nyaeta sanggeusna ujang lahir 7 poe ka alam dunya kakara ku indung bapana di ngaranan ujang. Cik ayeuna urang rek nanya, ari samemeh lahir ka alam dunya ente geus hirup acan? Lamun misalkeun samemeh lahir ka alam dunya samemeh di ngaranan ku ngaran ujang ente teh geus hirup, saha ngaranna? Da ente hirup dina ngaran ujang mah ayeuna nyaeta ti mimiti 7 poe sanggeusna lahir. Hartina ujang hirup dina ngaran ujang mah anyar, nyaeta sanggeusna ente lahir ke alam dunya. Ayeuna pikiran ku ente samemeh ente hirup dina ngaran ujang ente hirup dina ngaran saha? Cik dina ngaran saha nu bener nu sabener-benerna?
bahan tapakur. Lamun eta kajawab ku ente bakal paham kana hakikat bismillah, kadituna kana syahadat, kadituna kana inna ilahi. Kakara ente bisa lahola. Ta eta sabagian tina kalimat-kalimat pokok anu jadi pedoman kerjama-jama anu ariman ka Gusti Allah, anu intina diantarana nyaeta kudu bisa ngalungikeun wujud aakuan diri. Mun ente geus bisa ngalungit dina rasa batin jeung dina pandangan hate sehingga nu tajali nu karasa ku rasa batin jeung nu ebreh dina pandangan hate lain ente melainkan kamahanana Gusti Allah Subhanahu wa taala, tah di dinya mah zikir nage sejeun deui, lain zikir jahri lain zikir khafi tapi zikir sirri, nyaeta zikir anu bila sautin wala harpin, nyaeta zikir anu tanpa suara tanpa aksara. Jadi zikirna lain ku sora lain ku aksara tapi ku musyahadah. Contoh misalna ujang zikir Allahu Akbar, dina zikir jahri mah diucapkeun berulang-ulang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, heuh diucapkeun jadi sora atawa dibayangkeun huruf-hurufna jadi aksara. Sedengkeun ari zikir sirina atawa zikir sir nyaeta ditajalikeun dina rasa batin jeung dina pandangan hate sehingga nu karasa ku rasa batin kaakbaranana Gusti Allah jeung nu ebreh dina pandangan hate kaakbaranana Gusti Allah. Para menjikir ente geus nepi ka dinya kakara didinya wajilat qulubuhum wajadathum imanan, bergetar hatena bertambah imana. Lamun hayang asup nepi ka dinya mah lawang asupna teh nyaeta tina tapakur, mata kudu daek tapakur. Cuk papatah dikot orang teh mah baheula papatah naka orang dimana geus beres zikir ulah langsung ngejat tina pangsilaan, tuluykeun kana tapakur sing nepi ka pangih jeung rasana jeung nyatana. Contoh seperti tadi ujang ngucapkeun Allahu Akbar 100 kali misalna, dan nalika ujang ngucapkeun Allahu Akbar karasa henteu kurasa batin ujang keakbaranana Gusti Allah, ebreh henteu dina pandangan hate ujang keakbaranana Gusti Allah, henteu naon atuh nu karasa jeung ebrehna. Berarti lamun kitu mah ujang teh can wawuh jeung keakbaranana Gusti Allah. Wawuhana teh keakbaran Gusti Allah teh cirina satangtung diri, tinggal diri ujang sorangan rek teu disebut akbar kumaha Gusti Allah tina saket selak cai mani, bahkan mah kurang bisa keclak. Sabab lamun ditingali make mikroskop mah saket selak cai mani teh eusina teh miliaran sel, anu jadi ngan hiji eta hiji sel, anu eta sel teh ukuranana kacida leutikna ngan 50 mikrometer. Jadi saking kuletikna teu bisa ditingali ku panon ujang secara kasat mata. Tatina eta cai mani anu kurang ti sakeclak
ku kaakbaranana Gusti Allah bisa dijadikan pirang-pirang perkara anu loba jumlahna jeung berbeda-beda jenisna. Tina hiji tuluy jadi loba, diantarana jadi buuk ujang, jadi kulit ujang, jadi getih, jadi daging, jadi tulang, jadi sumsum, jadi sirah, jadi otak, jadi panen, jadi irung, jadi culi, jadi buwir, jadi huntu, jadi letah, jadi lengan, jadi suku, jadi awak, jadi organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru, usus, lambung, liver, ginjal, jeung sajabana, nepi ka jadi wujud manusia anu paripurna saperti ujang. Tak ku makhluk mah teu kahontal, teu kapikiran kumaha carana tina hiji sel anu kacida leutikna jadi loba, jadi ngawujud makhluk anu disebut manusia anu unsur-unsurna organ-organna kacida lobana jeung berbeda-beda nyaeta jadi diri ujang. Ta eta sakitu jelasnya keakbaran Gusti Allah diantarana teh aya dina wujud ujang sorangan, teu jauh tina wujud teanggang tina awak anjeun sorangan, tapi maha ku anjeun teu katingali jeung teu karasa, boa hate anjeun teh poek. Jadi anu teu kahontal, anu teu kapikiran ku makhluk teh anu mustahil ceuk makhluk teh ku Gusti Allah mah cukup ku kun payakun, mangka jadilah ente heueuh ku ente mah mangka pikiran. Tah eta teh bukti nyata kaakbaranana Gusti Allah. Matak satiap ningali diri muka tingali ulah diri, tapi keakbaran Gusti Allah. Jadi eta sel anu hiji disebut kun, ngalobaanana disebut payakun. Jadi kun jeung payakun teh geus aya contona dina wujud ujang sorangan. Ebrehna eta keakbaran Gusti Allah teh diantarana nyaeta nalika ujang keur aya di alam tapakur. Matak di mana rese dikit tulikeun kana tapakur. Dari hakikat nama tapakur teh dikit-dikit keneh usi nama. Sabab muncul keterangan ti sabagian para ulama mah mun ditinjau tina segi waragadna zikir teh aya tilu rupa. Nu kahiji zikir lisan, nyaeta zikir anu make lisan. Setiap ucapan nu kaluar dina raraga ibadah bakti ka Gusti Allah eta kaasup kana zikir lisan. Contohna seperti amar ma'ruf nahi mungkar, ngadaros Quran, ngadaros kitab, nepikeun pelajaran agama, mere nasihat, muzakaroh, musyawarah dina urusan-urusan agama, dina urusan-urusan pangabdian jeung sajabana. Jadi lain yang saukur ngucapkeun kalimat-kalimat anu dipakemkeun wungkul seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula jeung sajena. Tapi ngucapkeun nu salian ti eta oge bisa kaasup zikrul lisan. Nu kadua zikrul arkan, nyaeta zikir anu make anggota badan. Setiap gerak perbuatan anu diperbuat dina raraga ibadah bakti ka Gusti Allah eta bisa kaasup kana zikir arkan. Contohna seperti gerakan wudu, gerakan salat, nangtung ruku sujud, atau gerakan nuntut ilmu, ngalengkah nangtungna, diukna, nyatepna,
gerakan silaturahmi, gerakan digawe neangan rizkin wahala jeung nafkahan diri jeung anak pamajikan, gerakan amal ma'ruf nahi mungkar jeung sajabana eta zikir anggota badan. Nu katilu zikrul janan nyaeta zikir anu make hate. Setiap getarna hate, gerakna hate dina raraga ibadah bakti ka Gusti Allah eta kaasup zikrul janan. Di antarana nyaeta tapakur contohna. Yaitu setiap ucapan, setiap gerak anggota badan, setiap tekad, setiap berpikir lamun diaktifkeun eta bisa jadi zikir anu loba. Kunaon diaktifkeunana? Diaktifkeunana teh nyaeta ku niat. Artina setiap tekad ucap lampah, setiap berpikir, setiap bergerak, jeung setiap cicing, bohong dohir, bohong batin, lamun ku ujang diniatan seja ibadah bakti ka Gusti Allah, seja turut tumut kana hukum-hukum Gusti Allah, eta sadayana kaasup zikrullah. Gitu. Matang poho niatan hate, niatan lisan, niatan pagawean sejanahonan hak-hakna Gusti Allah, sejanahonan kewajiban-kewajiban urang ka Gusti Allah, seja turut tumut ka Gusti Allah jeung ka Rasulna, tegasna mah seja ibadah bakti ka anjeunna. Supaya wujud ente teh boh wujud dohirna, boh wujud batina jadi wujud anu berzikir. Zikirna zikron kasiron, nyaeta zikir anu pohara lobana, anu mencakup sadayana, nyaeta zikir jahrina kaasup, zikir hopina kaasup, zikir sirina kaasup. Itu